Gempa kenapa? Neon maksudnya toh? Neon. Kuring anu katelah nama Sirawing. Apanan kuring dia memang menang pangunang tidak Norwenda. Aduh matak datang ka di oge. Aduh ngeunaan ngabantu ka Mbah Garabag. Memang sakuduna sabab kuring mung ningali Mbah Garabag rubuh ngababangkang. Dan Norwenda satya langitan kerung telah terus nyarita deui bari seuri. Yo catina si Rawing teh nyatana ngancil dah. Wis bagus ngadu ngayeuna sampean geus ngaya datang Rawing. Jago mangan geus dijelaskeun ku penata acara. Jadi sapa bae sing dateng ke tengah lapangan eta artina arep ngejajal kemampuan Rawing. Ngertos ora? Memang benar kuring anu matak datang ke tengah lapangan oge. Sarua seperti anu sejena. Dan kuring mah teu kudu dibaturan ku anu sejen. Cukup ku sorangan we lah. Padan salajan kuring ngan sorangan untuk obatan kawas anu sejen. Tapi ya mudah-mudahan we atuh bisa dimbahan pengembangan kehebatan ilmu ringkah gunung. Yo, aku ngerti Rawi. Aku ngerti toh. Tadi aku gunakan kekuatan seukur semenel. Waktu gunakan ilmu rengka gunung toh. Kekuatan ore kena ke Simbah Gerabah bisa dibendung ku sampean. Tapi na eta mah yo kekarek kekuatan anu semene Rawing belum sepenuhnya kok. Sarua kuring jadi waktu ngabendung getaran kekuatan lengkah gunung teh. Kekuatan digunakan ku kuring kekarek samene tadi teh. Kepada dari kudu ngagunakeun kekuatan anu 2 atau 3 menel mah. Dan ulge bisa terus kaget, bener teu? Pikeun nyimbangan sikap jeung caritaan Danurwenda satria langitan. Harita si Rawing ge jadi rada sombong. Ngahajasankan Danurwenda kapancing amarahna. Yo saumpama gitu. Gas itu kudu lebah ke cerita Rawing. Coba tak buktikan toh kehebatan ilmu silatmu. Sing pasti sekumaha ngebatan ilmu silat sampean ora iso. Sing tadi salat hese. Sebab di zaman Imam Hanafi aya muridna pedagang. Kok ngahulang? Begitu tak pedagang leungit duit bebeja ka Imam Hanafi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Mama abdi ieu minta tulung ka mama. Aya naon? Hasil dagang duit dikumpulkeun dina bungkusan. Haju bungkusan tersebut ditenden wallahu alam di mana kula nendeuna Gusti teangan imah meja lamari teu kapanggih. Terus ke dapur-dapur ka imah babaturan teu kapanggih geus 2 poe kula neangan duit teu kapanggih. Ieu mah minta pangdoakeun ka mama supaya kapanggih. Coba mama. Oh cek Imam Hanafi penting mah tahajud bae nya. Osok tahajud dulu. Cara penting tahajud aya kapanggih mah. Mangga. Ngan tahajudna mimiti sare aju jam 12 hudang. Mun kira-kira teu bisa hudang minta panghudang ke pemajikan. Insyaallah. Di jam 12 tahajud terus tepikeun ka jam 4. Rakaatna geus ulah dihitung.
apakah eta teh 20 rakaat atau 50 rakaat atau 100 rakaat di jam 12 datang ke jam 4 berarti sabaraha jam hiji 2 3 4 jam oke gampang Masya Allah hatur nuhun cenah kiai petunjukna ukula bakal jasa dilaksanakan sok laksana insyaallah kapan nya mangga balik nyana kayu mah langsung ngadaguan maghrib pas maghrib terus sare udang lah jam 12 mandi wudu kaca salat tahajud salat tahajud Allahu akbar selesai 2 rakaat salat tahajud Allahu akbar 2 rakaat salat tahajud Allahu akbar horenganan duit nyelepe aing inget itu kangen imah Masya Allah alhamdulillah rabbil alamin harita keneh bere salam-salam terus ke dapur aya di sisi ieu ya alhamdulillah beres ada hees besok-besok bebeja Waalaikumsalam cek Imam Hanafi teh kapanggi jam sabaraha kapanggina kula jam 12 langsung tahajud 2 rakaat 3 rakaat genep rakaat kapanggi jadi terus itu tahajud henteu cek Hanafi takos itu salat siapa hampir sarua jeung panitia masjid kos kitu kabeh salat itu salat urang mah asal geus kapanggi we maksudna eureun salat urang mah tah cek Imam Hanafi hesena salat cacak-cacak anjeun ieu murid kula komo meureun di tahun 2015 tujuan salat teh macem-macem aya nu hayang laku ieu hayang naik ieu hayang naik itu asal geus we hasil eureun salatna cek Imam Hanafi atuh lain diteruskeun ka tahajud geus kapanggi mah kapanggi bae isuk tahajud moal cek geus kapanggi gitulah pada mah gambaran salat Wah, saya bakal